Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika orang hendak ngabangun dunia, maka dibutuhkan ilmu. Dengan ilmu yakni kepinteran, dunia bakal dibangun. Jeung siap jelema nu boga ilmu ngabangun dunia, jeung hayang bae. Terjadi di Indonesia pembangunan anu luar biasa. Teu kira-kira di urang gunung ku ilmu mah diratakeun, laut diurung, ilmu eta ngaranna Gus gitu. Eta ilmu. Masjid wakaf dijual, ilmu. Pokoknya gak bangun baku ilmu, tapi ditata melalui politik, didukung ku ekonomi, kajedeng budaya ajur-ajuran ge. Iyalah dengan ilmu dunia bisa dibangun. Rame nu tata dina Balaraja sepi, aya warjok doang. Kuari geus galeuwihan ti warjok ayeuna mah atuh. Wow, baheula mah lamun urang Jati hayang nyantai ka Balaraja. Dosa urang Balaraja geus sakumaha meureun. Atuh camatna, polisina, abrina eta ahli neraka kabeh. Baheula tah mah ulah kaget. Baheula leuwih parah ayeuna mah tuh. Di mana sederetan Tangerang sampai Serang aya warjok lamun lain di Balaraja. Deh. Tapi dengan gigihna urang Balaraja sikat habis warjok, ganti ku hotel. Pembangunan dunia mah kitu. Tata dina tihang awi naik tihang kayu, naik deui beton. Itulah pembangunan dunia. Dengan ilmu langsung diterapkan di negara melalui DPR, musyawarahnya jeung para syaitonir rajim untuk membangun negara. Dibangun kos kieu lah kaayana ieu hasil musyawarah. Di jero DPR naik ke MPR, dibentuk unggal tahun, unggal 5 tahun sekali urang milih RI. Berikut kehandapna pilgub pilkada, moal kebal deui ku ari geus hararaneut bakal pilkada deui pilgub deui moal eureun-eureun. Kitu bae terus. Nu bahayana kiai nu mimilu. Teu boga nyana ilmu urusan dunia aju katarik-tarik ku Golkar, ku PDI. Di Inggris kan saya ti goblok. Kiai milu gadenya ngarame-rame negara. Salah teu salah teu salah ngan nyana bergerak lain dina parantina. Coba salah bermasalah nama jangka di akhirat. Lah iya Zaki Nurjaya lah. Nah iyalah urusan ilmu. Wow, jangan bangun negara, jangan ramekeun dunia. Kira-kira sakola nage lamun bupati orang sakola nage di Australia, lamun sababaraha pejabat sakola nage selain di Indonesia deh, nu di Amerika, anu di Jerman, kula kamari kedatangan keluarga Gus Dur, adikna Gus Dur pangletikna di Jerman nage lila. Tadi aya orang Ciganjur datang ke imah, cerita tadi pisang, sarakola nate di Perancis, anu di Inggris. Ya Allah, ya Rabbi, hararebat batur mantap negara maju teh sebab sakola. Lamun kuari negara dipasrahkeun ka Haji Pendi.
sakolana kelas 3 teu naik-naik. Dek dikamanakeun ieu nagara, dek dikamanakeun tah badak alhamdulillah aya nu palalinter. Jadi berame. Nah, dengan ilmu dunia dibangun rame. Tapi lamun urang hayu-hayu ilmu kos kitu bae tah engke bakalna kabalinger, pinter ngan kabalinger, bingung nu aya. Capayanana dengan sakadar tahta jeung dunia, harta sakitu bae geus. Timimiti ngahayal boga sepeda, hayang boga motor, hayang boga mobil. Imah timimiti imah kayu, imah tembok beton, istana. Memajikan anu tadina hideung hayang ganti rada putih. Boga hiji, dua lah, tilu lah. Sobodo lah, sarekan elos lah. Geus bae kos kitu tah urusan dunia mah kos kitu bae kajen koko mah ge kitu bae. Teu jauh ti kitu. Bae. Wassalam. Geus, harta nu sakitu lobana anu meunang kekerot-kekerot, anu meunang sukat sikut teh ditinggal. Jabatan anu tadina beh pohara ditinggal. Tahta ditinggalkeun bae geus. Masyaallah karim. Eta duta tadina menang hasil sakola ti Amerika, hasil sakola ti Prancis, ti Inggris, ti luar negeri diterapkeun. Wuh, pohara atuh. Ulah-ulah jadi bupati, ulah jadi gubernur, cacakan jadi DPR bagi kakayaanna luar biasa. Ngan abri doang anu teu boga kakayaan. Nya nama, wow jadi garda terdepan. Ya itu bukan naon abri mantek panggilanna ka sorga nyana. Tak abri anu bener tapi abrina. Ya Allah ya Rabb, jangan bangun dunia mah kitu bae. Tapi lamun urang hayang ngabangun mental, urang hayang ngabangun diri kembali karena kebijakan. Dengan bijak urang bisa membangun diri urang. Dengan ilmu orang bisa membangun dunia. Dengan bijak orang bisa membangun diri orang. Ketika orang boga kebijakan, maka orang hayang ngabangun diri orang. Ke heula kumaha sih ieu lalakon hirup jahoreganan kabeh ge paeh, saenggeus paeh kabeh ge ditinggalkeun. Pamajikan anu denok teh anu denok nu menang ti Karawang teh eta ge menang melet sakitu ge ayo kurang ditinggalkeun kan balik. Begitu orang maot pamajikan orang ceri kan, Masya Allah kan ceri nyana sapoe 2 poe menang 40 poe lipen masang deui. Ya Allah ya Rabb, nu nyerina mobil Fortuner nu anyar nang meuli urang waktu babarengan keur hirup teh ya dipake bobogohan deui. Ya Allah ya Rabbi, nu kamari ieu urang nu nyupiran kuari nu anyar spring bed anu kamari menang meuli pupuasan teh pake gugulingan jeung nu anyar goblok. Nyeri hati urang. Masya Allah, mobil nang meuli urang pakai sesedagan jeung batur, spring bed nang meuli urang pakai gugulingan jeung batur, imah nang meuli urang ngabangun urang dipake hunianana jeung batur. Allah karim. Dah Masya Allah, urang ona misalnya lalaki pemajikan nu maot geus tah ulah loba omong teh mah. Ulah loba. Nah, dengan kebijakan orang bakal bisa membangun diri eta jang ke akhirat. Sebab dunia iya dititah diurus jang jembatan ke akhirat. Hirup urang dibere jang jembatan ke akhirat. Ilmu urang dibere jang jembatan ke akhirat. Jembatan ke akhirat dibere ku Allah. Fasilitas-fasilitas liangna adalah maut.
al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Nah ieu urang keur nyeun jembatan kan kuat melalui ilmu-ilmu keduniaan moal bisa dipakai ke akhirat. Ilmu politik nu politik da politik di Indonesia demokrasi pakai ke akhirat moal bisa nyungsep. Ilmu ekonomi menang belajar di Inggris, menang belajar di Jerman, di Perancis, pokoknya ekonomi menang di sekolahan. Eta teh kapan ekonomi luar daripada Al-Qur'anul Karim dan dipakai ke akhirat tetep ceuli datang ka salamet bae gitu. Moal bisa make budaya kuari, budaya Emrik anu datang ka urang. Naon si Emrik? Ya, diajak bae bodoh terus. Ayo gerak pakai kurang ke akhirat mual bisa nu bisa dipakai ke akhirat mah ilmu kebijakan nu langsung tina Al-Qur'anul Karim nu langsung tina hadis Kangjeng Nabi anu dikemas ku para ulama-ulama sufi karat bakal tenang. Dina salah satu contoh kebijakan hiji sahabat teh anu sering didongengkeun cak Kangjeng Nabi moal lila deui geura-geura aya jelema datang tu belah ditu eta teh penghuni surga kabeh neulu barang neulu lah jelemana teh boro-boro make jas Rudin sendal lagi sendalna ditengting make kenca pan Haji Pendi mah sendalna kulit jangan mah langsung menang nyieun sorangan deh di bojong. Tah guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari ya Allah. Geus isuk dah kumpul deui cek Kangjeng moal lila deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tinggali eta keneh bae ya Allah ya Rabbi kadeleuna hina Rudin tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga cek Abdullah aing ngendong di imahna lah nyawa coba kumaha maca Qur'anna kumaha tahajudna kumaha duhana jeung kumaha sapopoena langsung datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon loh urek ngendong di dia emang aya naon keboga masalah jeung di imah lah kasinggung atuh sia sia mang bermasalah bae sabab sairilah hirupna ieu jeung masalah jeung zat jeung kolot oh teu ada udah gendong alasan doang gendong lah padahal mah nya dek memperhatikan kumaha ieu kahirupan sapopoena begitu maghrib langsung telila isya mantes isya kakedengan sasarean beutingnya nanagog beki ngintip ya Allah eta sahabatnya sahabat sugan maca Quran sugan tahajud istuning kerek luar biasa kerek bae hudang-hudang subuh cek Abdullah jak kerek bae pacak Kangjeng Nabi penghuni surga sih. Nah guys sekarang sapeting berangna di deuleu sugan duha jante teu salat duha biasa bae malah ngangon embe biasa Masya Allah guys lah kadua peting malam ieu asana ieu maghrib isya intip deui leuwih parah kerekna tibatan lu kamari mah tepati nyenghor ieu nyenghor sebab beurangna tas ngangon embe capek wow ader-aderan tak kerek hudang subuh biasa deh bae aktivitas beurang ngangon deh bae teu kaharti aya geusikeun ieu Kangjeng tapi nyebutkeun penghuni surga karak dua penting tilu nista maja utama waduh bener bae katilu pentingna bae leuwih parah hiji kerekna pohara kadua terobah kamari mah masih robah masih ngagigir Allah gitu kayak ngigir deui ka dieu ieu mah eueuh ngigir naon waduh kerek teh kerek we
lamun nyaho kos si eta lah gitulah. Tah geus tilu penting mah bebeja we. Lawa kula balik lah pamit cek teh. Oh deuk pamit tapi bingung sebenarnya mah. Bingung naon tuh? Aya we kabingung. Coba jelaskeun soal kabingung naon? Kieu. Dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng. Ai kitu nyarita naon Kangjeng? Ceuk Kangjeng. Pertama bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente. Poean kadua ceuk Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu ye. Eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui. Katilu kali ceuk Kangjeng bakal aya lewat di dieu ye ta pinggir gunung ieu. Ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui. Kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba ibadah ente kumaha ieu sapopoe nu kula kadeureuh kerek. Puyang kula. Segala teh ibadah zahir mah gampang dideuleu ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsar sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 makena geus atuh sarua jeung Ki Nurjaya teh leuwih parahnya nama teh atuh leuwih parah jab kaluar ti pendopo dideuleu amplopna leutik bebeja ditolol teh mah pan. Kiai Belaraja jeung Cisoka memang sarua kos karitu. Eueuh masalah ieu keur carita. Eueuh masalah. Eueuh. Nah. Gaya ente kos kitu tah. Kumaha? Kieu. Ari ibadah zahir mah geus capek kula mah. Ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir ku kula geus dipraktekkeun nu aya ngan capek. Begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan maka ku kula ayeuna terus bae diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kedua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran endek naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud, nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan, kuari tinggal tenang inget bae ka Allah. Geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung. Oh jadi gitu-gitulah ibadah teh. Masya Allah lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak kolbu jadi bersih dibersihan jadilah penghuni surga. Urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga. Amin. Lain amin mikir sia. Mikir. Tuh iya. Masya Allah. Bijakan sinaran ke bakalna ilmu urang, sinaran ke bakalna tingkah pola orang, sinaran ke bakalna pagawean urang lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit. Nah dengan ilmu bijak orang bisa membangun diri. Lamun urang geus bisa ngabangun diri sarua jeung Kangjeng. Lamun Kangjeng diisrokeun dimi'rajkeun sakicep lamun para aulia Allah diisrokeun jeung dimi'rajkeun sakicep atuh lawan bedana jeung urang saruha piceunan geura kasalahan piceunan geura penyakit piceunan akdar reget kolbu bersihan hiji be Allah. Urang bakal salengkah ke Mekah, bakal salengkah atuh eta Abdul Karim ti Mekah ka dieu ngan salengkah. Ari eta Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten atuh kan sakicep.
ai eta ki Khalil ti Mekah balik ke Bangkalan ngan sakicep, ya Allah ya Rabbi ku bersihna. Jadi lamun urang carita Isra Mi'raj Kangjeng sering eta teh pilihan Allah jelas tamanggeus anu diangkat jadi menko nage malaikat Jibril. Naon menko? Masya Allah Aisyah dia ajak bae tenggarti budak. Ya Allah ya Rabbi geus ulah milu balik sih jeung aing. Gusti Allah tuh langsung malaikat Jibril malaikat Mikail. Nah lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat diajak ku malaikat. Ya Allah ya Rabb lamun Syekh Nawawi di Mekah pernah ke Banten teh teu naik kapal teu naik kendaraan geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sarerea Syekh kuno urang kabehan geus jelas tah mah geus dah Syekh Asnawi bae anu belah di nu mantek di zarahan teh. Ya Allah ya Rabb bisa nyiples atuh sarua ki ato ge bisa nyiples ki ato nyiples atuh Haji Spendi nyiples bareng kita ngan dikontrakan. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah kebijakan teh timbul tidak tauhid lempengkeun heula tauhid urang ka Gusti Allah. Sakumaha orang bijak kedua Kangjeng Nabi Musa alaihis. Kangjeng Nabi Musa dibere nyeri huntu Kangjeng Nabi Musa nyeri langsung takarrub ke Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb ilahi pangeran abdi Gusti Maha Uninga abdi teh ieu teh dipasihan nyeri huntu rasa sagala leungit teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum deuk kumaha dakwahna abdi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti cek Gusti Allah cokot hasisah fulaniyah cokot jukut anu terus naon kitu ngaranna bebek sanggeus bebek tempelkeun atuh instruksi Gusti Allah kan gampang cokot bebek tempelkeun langsung cetis atuh nang Gusti Allah pahar menang 3 bulan nyeri huntu deui 3 bulan nyeri huntu deui cek Kanjeng Nabi Musa nyaho aing obatna kecil tah ya. Begitu nyeri huntu langsung cokot deui jukut nu model kamari perintah Allah teh gerus tempelkeun tambah bengkak. Waduh cek Kanjeng Nabi Musa kok jadi kieu tuh ya tambah bengkak deui terus nyeun deui nya tambah gede hampir coplok bebe jadi ka Gusti kok ieu jadi kieu atuh pan kamari ku Gusti dipere resep teh titah make jukut eta ditempelkeun ka dieu cap tiis kok ieu nyeri huntuna eta keneh nu nyerina kok jukut eta keneh ku ditambah nyeri. Musa ai maneh nu pertama mah bebeja ka kaula tatageunana ka kaula ai nu kadua kali mah maneh teh teu bebeja deui ka kaula boga tatageunan kana jukut deuk kumaha sia Musa. Emang nunyian mangpaat yang madara teh jukut, emang nunyian cager teh jukut. Aing eta mah aing mah sebab doang. Tengah cek Kangjeng horeganannya. Sia teh diangkat jadi nabi, sia teh diangkat jadi rasul aing. Kunaon haju nyalimpang. Wajar lamun Ki Nurjaya nyalimpang. Atuh Kangjeng Nabi Musa ge aya tanya limpangna saeutik. Atuh ngan itu mah haju balik deui na cepet ayeuna mah angel. Balik deui na angel. Gitulah dengan ilmu bijak maka orang bisa ngabangun diri. Teangan gerage ilmu bijak supaya bisa ngadeketkeun diri orang ke Allah. Kadahanan orang bisa Isra Mi'raj cara Kangjeng. Kadahanan cara para aulia Allah. Kuari lamun para aulia Allah anu diangkat derajat model kos kitu ajur Indonesia, ajur Jakarta, ajur Banten. Untung Allah
masih keneh bisa milih hambana dengan kebijakan tadi. Aya keneh sigana jelema-jelema anu dipilih ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun ketentraman. Eueuh anu bisa nimbulkeun panyakit kecuali Allah. Eueuh anu bisa nyageurkeun kecuali Allah. Allah teh an-nafi'u wad-darr, asy-syafi'u wal mu'afi. Jeung sajaba-sajabana tinggal kolbu urangna ka Gusti Allah. Sakitu bae segala rupa nu kajadian di alam dunia menang Allah, al-af'al kulluha minallah.